belah mana payun lah pot lah surah naon eta asa nguping surah asbak gitu cing wah suanten naon wah asbak nabi abong di leuweung ja aya anak ganeng kakolot teh doraka masih eta naon ari euy anana di leuweung marupa-rupa sasatuan di sarada meureun ulah loba dedengean ulah loba ting dedengean sababna leret atuh karena tincakeun teh jadi we ciraka ku pamolah sorangan lain aya sugan teh lomang tak diuk kuring teh borogek we efek teh digebrus kadinya kana lomang geuleuh juring ngomong teh kitu-kitu sia teh ragaman teh teh sia eueuh kuring teh meuli reuwas tak kuring teh gebrus untung teu kahanap ngeunaonan aya sia kikituan ai buah sia lalieur sia teh buah garelo udah kabawa ya si kayak ngoge nular penyakit gitu mah kabawakeun atuh ampun sarombongan jadi terlibat kami ieu alah ampun teh Allah anjir kalenci mun geus kitu marmot toke nu kitu sia teh dasar geus lalieur aja gagah naon iwung jauh-jauh jeung iwung Wilujeng tepang wanara nuhun satria kekejang samar-samar ieu dewek teh su nya abdi ge asa geus pangih teh jeung ieu nya dah cing emut-emut Bantun mang suka jadi dibantun maka suka jadi ulah melang kasim abdi
malah melang Kasim api cantang tuh coba kurang hiji cantang tuh kurang hiji kaget kunirahan ningali kang sampun prapta Raden Pandu putra mahkota negara Astina penak sareng wanara di satengahing alas ngandika Kakang Semar iya nun aya makhluk aneh dah naon teh kelenci agak lain monyet ih lain yang menikah sehat gitu monyet ku monyet kasih ai jelema mah karuleuh ai monyet tapi kamulus gitu kaing semua ku monyet lieur kesehatan lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya meuni ngaplak ka Sutra kan di urang mah beungeutna wungkul monyet teh bodas teh saha karek beungeutna heeh teuing dek ngabodasan ka handapna semua moal monyet kawinan begitu ka saha teh sia teh ka monyet sugan teh ka urang geuning ka rasa kana hate aing bapak monyet lain tong ame curing sia karaos kana hatena menyentuh wilujeng tepang wanara nuhun satria saha kakas keke kakasi anjeun teh saha ngaran kaula teh Pandu ngan sakitu kituna ai keur murang kali mah Pandu Winata teteh eta teh Pandu Didin iya keur budakna pisan mah Pandu Abdullah percaya teteh Banar Kadu nya pami ieu ye Semar Abdurrahman Banar beuteuy eta mah kumaha we jang Banar Mujair alah ampun atuh dari dege teuing atuh ai eta anu tukang sim kuring seung pinguin Semar seung cing kakolot teh tong kitu-kitu teuing hayang doraka mun si eta mah ai eta abi aher Bapak Gubernur tamas kemana karep we ai itu nu tukang abdi ieu ayu ting ting aduh paingan geulis atuh paingan cantik paingan samperenik atuh paingan nepi ka molah gitu di mana kaula teh ti Astina sami sadaya abdi mah ti Ciniru aduh ayanya ayu ting ting di Ciniru aya wae atuh kan maksud aya di tempat dek naon kaula teh sejak milarian pusaka naon pusaka Jaya Kamulyan pusaka Jaya Kamulyan leres cadak tilu yo jelema jelema daratang dupi salira saha wanara tangtos nage setiap ayat dat sifat asma jeung apa beda ieu mah murid Ayub jadi ada bisa jadi teteh murid Ustaz Ayub
artina dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean benar atuh teh jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan aya naon asma teh batuk eungap nah teh mun hese-hese teuing asma penyakit atuh tama ngaran kaula teh Hanoman uluh amuing ujang tobat wah ingat lain nama meureun inget keneh ka kuring ke ieu teh Oman Hanoman oh benar kungsi baheula Pak anggar keneh di Garawangi Islam teh ora karepe alah Oman Sutisna tama disangka teuing teh upami teu lepat mah ieu teh sieun pahlawan kapungkur wah zaman Ramayana zaman Ramakawalon Ramayana kitu sia kunyuk tong nyarekan kunyuk aya monyet sekasiniran gitu ieu teh yang Anoman bu dulu itu ho ratusan tahun jang man ratusan apa keneh ka kuring keledan dawala ieu teh cepot Semar tobat baheula pan kungsi ieu aki aya keneh tubuh sok mewe nya monyet oge ning sarua monyet ka Cipanonan atuh teu sangka teuing nah bisa pangih deui ajaman kiwari kasung tobat teuing ieu jago baheula teh tidak mengenal lelah Anoman halangan runtangan tak jadi masalah kerasakti atuh eta mah sun gokong eta mah atuh jeung atuh eta mah sun heula alim di sun mah atuh eta mah Sunda rencangan aya keneh Anoman dikersakeun kasepuhan geuning aya di dieu timala kaula teh pancen ti dewa nyaeta pikeun ngajaga ieu leuweung sabab saur dewa ditinggali dina kaca trenggana bakal loba jelema anu ngaruksak ieu alas benar teh nyaeta nuturkeun kasarakahanana dipake kapentingan pribadina beres tapi ada banana atuh luar biasanya dewa mah apaleun ka kajadian nu bakal datang ulah lalawara waspada nya dewa mah sakti dewa mah matak tong ngajago ka kuring da kuring ge sarua dewa naon ya dewa naon sia dewa la benar euy dewa sautet ieu teh putra mahkota Astina laras di dieu sim kuring teh ada tengah dunungan teh seun nun milaria naon pusaka laras jaya kamulyan timalan wah sanes saurang puluhan sumping ka dieu puluhan jelema nu dararatangan eta nu teangan syariatna jadi eta teh nemongkeun maneh jalma-jalma dengan ukur karek nepi dina sangkang dina syariat laras teu apal hakikatna rukan harta karun teu apal kana ma'rifatna mun buah teh mah karek sangkang jeung eusina encan nepi kana siki jeung mata holangna wah ieu eleh ku Anoman nya euy oh eta pikiran eleh ku monyet emutan tapi karek ku monyet no
dengekeun deui aya di leuweung teh cing nepi ka kitu coba tur memikir nyingka ngasingkeun diri teh mikir lain ngasih nuhun atuh tugas eta teh kitu kasepuhan wah iya Kang milarian pusaka jaya kamulyan leres tuh jago mujeng we tapi palai penak hoyong leres palai hoyong mawi hoyong je panganan pi kapruk-kaprukan je tapi ka balangsak teh pan jigana anjeun anu diteangan ku anjeun teh teu beda neteangan seuneu mamawa obor nah neneangan seuneu mamawa obor neneangan seuneu mamawa obor kumaha wah cing nu diteangan ku anjeun teh aya dina wujud anjeun teu jauh tina diri geuning tong kumaha nyuhunkeun dijelaskeun kateranganana mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hidupna iya lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna salilana sumerah pasrah kana kaweurana wah yo jadi jalma anu DP hadap asor hirup aya anak eleh kuanara ramah tamah teh nah panggih ku monyet euy heeh bener da urang matanana subur ngurukan teh siki nama kumonyet we mata orang atuh da melak sampe jadi sampe hakan coba ti brawe hees teu mikir kaituna teh sesamat sampe we di kulub padahal tina sampe wungkul garepek urang ge sabenerna mah kakurung robuna no robuna teh pengurus garepek tina sampe jadikeun kiripik kecimpring panepi ka sohor nya kecimpring sampe kuring maninggal nini baheula mimiti ngawayang di Ciwaru kumaha teh lapar kuring teh subuh teh aya nini sisi jalan ke Belem Surabi teu pirah bari jeung buukna ge curiwis aya we kena pelas lamar nya eta Surabi jeung teu pati ngeunah bener tapi naha geuning dilestarikeun mah tingali di geger kalong bala leunghar Surabi teh make nepi ka kinca make naon teh geuning teh oh bener nepi ka di jug-jug mobilan geuningan sedanan tak kitu nu mikir mah jadi dipecah deui panti dituna teh kun payakun ta urang teh kabagean pikeun payakun ngajak ngalobakeunana dari dituna mah hiji sok cenah berkembang kumaha carana eta berpikir teh apa naik baheula bangsa urang teh ngejahoeun fried chicken teh fried chicken teh goreng daging hayam peda make tarigu nah geuning ayeuna jadi ti batur datang ka urang di Amerika dumeh ngaranna beda fried chicken ayam kabur teh chicken oh nya euy wah kitu tinggalin urang teh bahasa naon teh bahasa Inggris tina bahasa Sunda teh fried teh naon ngasupkeun halu pred jadi pred gitu karunya ieu mah pred tina pred teh didenge teuing halu maleung peren baud peren iap aya jajadianana aya nu ngajadikeunana oh eta leres nu ngajadikeun anjeun timalan jiga menang hidung bapa padahal kami nu nyieun teh saurna dawuhan atanapi pangandika anjeunna
ngaran-ngaran kami di dieu teh kabeh bareng aljama bareng inung bapak leres inung sok barang dahar osok jadi kekuatan bapak sok barang akan osok jadi kekuatan leres nu di dahar naon contohna mah meureun beas dipelakeunana tina taneuh mun aya cai mun eueuh cai jadi moal mun eueuh panon poe gabung mun eueuh angin nya angin cai bumi seuneu milu nyieun ya tan aci-acina teh jadi anjeun jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa palatuk jadi anjeun gumantung kana gen kana turunan aduh aing ngawak-wak ti baheula aing ngenog acan emangna aing teh meri burukan sawang munang sarerea anjeun teh tatangga ge milu nyieun jalma-jalma ge milu nyieun maneh pandu saha nu ngalauk di laut nelayan jelema lain nyanyian dari ucing sanu nyen siripna sanu nyen jaringna sanu nyen usupna sanu ngasina anterkeun ti sisi laut ka dieu murang sarerea nya kami nu nyieun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah wallah alif lam ma'rifah dulu itu omui ya. Aya kadua didengekeun batur ngelmu teh sia untung kana beungeut mun kana baju geuleuh jadi Allah teh jenengan ti sakabeh dat jenengan ti sakabeh asma lieur keneh dek mah euy gua kepikiran gua akan imah no imah no yo imah we teh imah teh gulung ti sakabeh asma jeung dat naon nyebut imah teh manya urang teh dituntut pantau jendela teras WC geus we imah begitu atuh imah dari jero imah teh rupa-rupa oh bener ngerti pangeusi imah teh ulah dipapai kabeh atuh lila teuing geus cukup foto imah imah ngaranna pantau aya seeng pan imah eta nya ya timalan lamun muka sapah anjeun utek tongo walang tagar roh pati gogodongan kakurung kaula saha eta nu sabenerna hah kujang aduh wah ya Allah pangarsa sembah kapihatur ulah salah nyembah anjeun anoman lain sembaheun anjeun daya deh semahan urang sadayana angin Gusti nu kagungan urang mah lintang ti saling bejaan siling wasiatan sarua pada makhlukna ti saha bae ti mana wae nu saluhureunana jadi ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk aja jadi harkat derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk mana kamuliaan teh timalan tatina mulia kapanggih we mulia anjeun bakal panggih jeung kajayaan ieu Majidin aduh hahaha we awas nu ngarti nah ieu benyit
mung dibawa karena bener deh kota malahu ala kulubihim ditutup hatena ditungtun ngelel ditungtun ngelel dicitak siapa yang ngomong disebut ketemu sarua jeung nyarekan anjing aing teh tuh baik kana goreng mah sakilat teh teh mah apa nih apa yang di dinya sabab poena di dinya kita kapal sabar langsung leres timalan saha ye nu katenyo jeung nu nenyo teh saha anjeunna kene bener timalan ngaku tak geus ngaku tuluy naon nyaksi sabab katenyo sabab karasa na teu karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun sagala rupana oge bi qudratillah bi rodatillah bi idnillah bi fadlillah bi fardotillah bi ilmillah bi kayak gitu Allah ai bi teh naon rupa-rupa pan aya biona bikayi setan saya teh kepimina teh ka aing teh aing nanyakeun hayang nyaho ku sia di Bandung ya bi teh kalayan kakawasaanana kalayan kersana kalayan ilmuna tan matak naon akun urang da eueuh urang mah syukur jadi media malah heuh mun matak tong sagala di aku oge tah di dinya we agama nu terakhir teh hartina sumerah Islam ngaranna ayo ujug-ujug di aku we Islam ini jauh gawena ge acan adean ku kuda beureum teh daing mah dislamkat teh ngagulkeun batur ai urang goreng patut kelakuan bener tah nu mah tak aya kapangeranan oge tayepan sadar mate dharma nu kahiji teh kapangeranan keketuhanan meureun saha bae urang mana bae sanajan beda agama tapi udagna kana rasa departemenna teh pan Kangjeng Nabi Muhammad teh rasa teh oh eta teh paingan ka eta gedean rasanya ahan dedeuhan welasan asihan teh ari hayang seukeut mah tatina kapangeranan timul kamanusaan anu beradab sumur lain biadab tapi beradab mah lamun geus ngarti nyaksi kahiji ka pangeran nyaksi kadua kana anu departemenna Nur Muhammadna katiluna di dinya persatuan bakal katingali al-jamaah pangihna dina bismillah nu nulungan jeung nu ditulungan nu mere jeung nu dibere teu jauh contohna sok sia udud atawa nginum minangka abdi nginum ya saha nu mere leungeun nu dibere sungut nu ngarasakeun abdi saha keneh kayak balik dia ngarti nu mere teh leungeun saha eta leungeun kuring nu dibere saha sungut saha sungut kuring nu ngarasakeun kuring leta saha leta kuring saha kuring deh anyir di dieu dek diaku naon ku sia nu nulungan jeung ditulungan contona gagaro sesok gagaro saata nu nulungan leungeun naon ditulungan sirah saha nu ngarasakeun kuring saha kuring deh cepot mah ti indung bapa
sanggeusna gelar kadunya naon tuh kamanusiaan bergung tak bersatu nanti dina wujud orang geus bersatu ngan pilih narek bersatu dina kejahatan narek bersatu dina pengabdian dua jalur pamilih geus aya di maneh aduh gitu kan arti ngerasa merenana timalan nya lah kuayana bersatu hasi tina naon tidak musyawarah mupakat cek rasa hanaan dina hate panita suku ngalengka sanggeusna nepi karu dituju leungeun tita nyokot gelas leungeun cenah digawe nyokot cai tina teko mahekeun cai tina teko kana gelas bersatu jadi kekuatan keur anjeun sorangan nya saha eta kersa pangawasana teu jauh henteu atuna sia boga rasa anggang we jeung anjeunna dengena awasna ambeuna bareng ban timalan karaos nu bulet panggih nama ku monyet oh kamu bodoh tenyo teh hirup tenyo kak ieu kasihir kesabaran kasihir rek kasihir kasirap apakene ku pangabutuh pokona mode Nabi Musa baheula ku Nabi Musa kan disihir ku Firaun Allah sihir dawuhan Allah teh eta cenah alungkeun iteuk maneh alungkeun iteuk Nabi Musa jadi orai gede eta panyihir batur teh orai-orai laleutik teh tadi leg-leg ku eta teh naon falsafahna kapan diri teh keur kasihir kurasa bohong bedegong muntangu mung sirik pidik padahal eta teh lain hak anjeun sok tangtukeun cerak deleg la ilaha illallah nya eta cekel kaleg-leg teh kabeh oge eta we waduh pegangan hirup iya bener mata kula lalawara nyebut la ilaha illallah teh kudu bener-bener muka sapa ngan aing nyebut la ilaha illallah teu mati wae eta we teu matu oh teu matu teh da mota angeureun sara ngarti sampean leres pangersa para rota jeung baruli lamun geus nepi ka nya ka rasa kamuliaan pangeran anu ngansik dina diri sampean aya pusaka teh hartina warisan nah eta warisan ti pangeran anu aya di ajen dek diantep poe digunakeun bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri Gusti mamawa naon neangan seuneu mamawa obor teh eta neangan cai nyuk cruk leuwih teh nu neangan sangu bari mau boko neangan kabogoh aya pepotongan sing tok mamana karep ngomong teh eta mah ala neangan pijodoeun panggih jeung ngaji didin atuh ku gue eta teu boga luar biasa Kakang Semar lamun geus apal kana jati diri eta nya keadilan anu bakal digunakeun ku anjeun di mana anjeun jadi pamimpin leres nampire bunuhun laksa ketika bingahan moal ngabobodo jeung moal kabobodo
Timalan istuning sakbalik pangkek satangger pageuh dina ngajalankeun hukum bener jeung adil. Ayeuna mah da hukum adil teh loba dijual meulikeun kana duit hukum teh. Oh, loba dikadinya wae bulat beuri. Iya, kadang-kadang anu bener jadi eleh, kadang-kadang anu salah jadi meunang. Jadi meunang. Da eta ku duit. Abong hukum dunya. Jadi keadilan teh semu. Beres. Naon semu teh? Lagu gue ora semu. Ora jamu atuh tah mah. Ora jamu. Hei, saya tahu. Mana karep? Ngarti sampean? Nuhun pangersa. Naon nu rek disombongkeun ku anjeun? Naon nu rek diagulkeun? Naon nu rek diagulkeun ku anjeun? Anjeun dume anak raja. Timalan sarua tu jeung si Cepot pada hakaneun cacing. Bener. Timalan di hadapan anjeunna rekep deng-deng papak sarua. Laras. Seperti bapak anjeun raja ke di mana maot pek dagangkeun layon raja kau ngapasar payu moal. Ah kalah lalumpatan sih. Payu kana keuyeung. Tak bandingkeun jeung harga teri lauk nu pangletikna hargaan mana? Hargaan keneh bangket teri. Harkat derajat anjeun salaku manusia rek dikamanakeun lamun teu digunakeun ayeuna keur hirup. Wah, eta Bakal leuwih ti 1 anjeun. beres. Lamun salah lampasan najan anjeun pakat luhur. Laras. Akhirna tina pagawean bakal kitu tah. Eta Nuhun. Anoman nuhun. nuhun. Kahartos kulan sakitu ge. Kaharti Kahartos kariprak dina gawe ulah loba omong. Sumuhun. Buktikeun dina gawe sabab si pangeran oge nu bakal nepi mah amal. Jadi ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata nu penting kanyataan. Baik Pangdua kula cit aya di sagigirin anjeun. Ieu Pangdua kula marengan anjeun. Geura amalkeun eta. Potensi nu aya dina diri sampean. Timalan Tuluykeun. Mun teu kitu bahaya. perjuangan. Laras. Sok. Dina gawe buktikeunana. Beres. Tong loba omong. Geus kana sungut mah pasea. Recok geus kana sungut mah. Tapi lamun geus dina gawe batur bakal nyaksian gawe-gawe maneh. Sakitu anjeun geus ngamilik pusaka Jaya kemuliaan. Kamulyan. Pibana ku anjeun dina gawe. Anoman perbancana suta. Dah, ieu inggih. Abong kenawan nara ngagajleng kanu bala sakilat parantos teu katingali wujud. Beres. Uluh hujan. Kamui. Abong dina habitatna nya. Ih, beres kulan. Kantun eta we titipanana sin leuweung lestarikeun nya. Sumur lestarikeun deui kulan. Si horeng kuma urang nanya Kang tageni. Eta barokah we. Sina arutuh deui kulan. Nah, make linglung sagala. Nya saolah-olah kaula teh linglung. Ieu, Sumuhun linglung di dunya di akhiratna ge bakal kasasab seuh. sumuhun. Leres. Maka samarampa di Barang nuju raos dah imbal wacana saperap tanepun hinggih. ieu aya nonoman di atas barat Beres. kakasih nyaeta Bambang Kombayana. Doh, ieu inggih. Wong alas pringgandingkan salah. Wallah, saha deui teh kulan. Anu ngoceah teh. Saha? Ulah kaget ieu kaula ieu urang leuweung. Wah, Saha eta? Aya budak ngora ya. sumuhun wae. Sampurasun rampes.
Berapa harganya setiap kopiah itu? Tergantung, ada yang 15, yang 20. 15 yang 20 ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, ternyata pagelaran wayang golek luar biasa. Ya, bisa menghadirkan perekonomian, bisa masyarakat semuanya terhibur dengan baik, sampai kemudian larut malam pun mereka terus bisa bertahan ya. Dan saat yang sama ada berbagai tindakan ekonomi, ada yang dagang minuman, ada yang dagang jagung bakar, ada yang dagang sakotan dan lain-lain, termasuk dagang peci ternyata. Saya pikir yang laku yang dimakan-makan saja sambil menunggu wayang golek kan. Ternyata yang nggak dimakan pun dipakai peci di kopiah ini, dipakai di perlengkapan sarana ibadah juga ternyata laku di pertunjukan wayang golek ini. Jadi artinya tindakan apapun, seni budaya ataupun perkumpulan masyarakat, pengajian atau seni budaya, pasti di situ ada ikutan perekonomiannya. Jadi insya Allah Pak Bupati, kelihatannya kita menyimpulkan pertunjukan wayang golek perlu dipersering begitu, di mana-mana. Pengajian pun dipersering di mana-mana, karena tiap kali masyarakat kumpul pasti ada kebutuhan minum, makan dan lain-lain, dan pasti di situ ada dagangan dan pasti di situ ada tindakan ekonomi. Ya, selamat kepada masyarakat Kuningan. Ternyata sekali lagi wayang golek bisa menghadirkan hiburan plus ekonomi pada saat yang bersamaan. Kita memang harus punya pertunjukan-pertunjukan yang serius, pertunjukan yang berkala ya. Jadi kalau masyarakat Jawa Barat itu ingin nonton wayang golek di mana minggu ini, itu sudah tahu di mana ada pertunjukan. Di tiap-tiap kota ada, sehingga ya tadi pertunjukannya.